Baik, nggak sok langsung. Ya dia mah aya nu ngalokan deh. Ya teh kemana? Teuing sih eta teh. Tadi mah kuliah sih kan bahasa Berang. Tapi masih eueuh. Si disebut gering tapi tadi nempok itu orang teh kuliah. Si gering teh nyaho. Kereta mau karunya, muat ya kemari, teh. Orang nggak garut. Luas jadi eta. Ada di lain. Nah, gitu. Jadi Nanti mana ya? Di online. naon? Nya cenah ayeuna teh. Uang ngobrolkeun urusan slot. Wah. Jadi ieu teh geus jadi budaya. Kelas nang judi teh. Oh, slot Udah, jadi aku- online. Itu apa tuh kumaha slotnya teh jadi slot. Ya kumaha gitu. Sebenarnya mah siga permainan barudaknya deh nya. Anu bintang atau geuning nu baheula mah aya game. Iya game lah. Trek brusut di antarana tapi loba sih jenisna mah. Eta teh geus loba korban. Aya. Heeh. Tak ieu teh si judi slot teh fenomena ayeuna teh geus tidak mengenal batasan umur, profesi, terus disebut profesi teh pegawai pemerintahan oge, Oh, tim sok eta tukang teh. beca. Ih, di kantor yang mah teu ada kabeh eta teh ngurus slot. Nah, Jadi- budak leutik ongkohnya. Aki-aki aya, yeuh, ibu-ibu ge aya. Aya. Heeh. Nusuk masak, Heeh. nusuk masak. Heeh, masang kitu. Berarti lain nusuk masak arti ibu Oh. masak ieu mah. Ya, teuing lah menyuruh ibu mah pasti kudu masak. Pan kewajiban masak mah ibu teh nya. Heeh. Tapi nanti ka aya ibu-ibu nu masak kitu. Aya wae deh. Aya wae. Ieu mah analisa sosial ya. Kayak analisa ini betul. Cenah fenomena judi naon we mimitina mah. Termasuk beren komo judi ayeuna mah nu ngetrenna judi digital tina HP. Aya baheula mah judi teh ada hareup-hareup jeung jalma gapleh tumpangan terus naon kieu-kieu naonnya baheula mah. Remi gitu. Ari ayeuna mah pan dina HP judi. Tah, cenah mah cek cara sosial mah Iya. teu naon. Secara sosial mah itu teh aya faktor-faktor pendukungnya di antarana masalah ekonomi. Jadi penunggu ekonomi kumaha ekonomi teh? Lamun ekonomi sulit jalma teh Dengan nu gampang itu. alternatif Nu gampang. cek pikiranana. Jadi henteu capek tapi menang capek menang duit. Gitu judi mah rumus judi mah meureunna. Gitu. Tah, gitu. Kumaha lah nyambung teu model kayak jelema Korea usaha anu hese. Nyeun mah YouTube. Anto eta Henteu, eta mah. mah eta mah. Pacar wa YouTube ge pan teu gak teu capek Itu judi, da aya judi mah aya unsur memilikan, lain memilikan atau nama deh. Gambling. Ya gambling teh ya, gambling teh judi. Nah gitu. Tah, satu itu. Eta analisis gitu teh nyambung lamun ke masyarakat di tingkat bawah. Tadi itu boga duitnya. Utang, pinjol, boga, mayar ti mana, usaha ripuh. Tungtung nanti mikir potong kompas jalan pendek ya suatu cenah ayeuna mah usumna slot jeung slot teh tan Jadi online. naon ngaranna teh modalna teh leutik ya modal 10.000 bisa 20.000 bisa 10.000. bisa eta teh cek teorina bisa nepi ka jutaan yang emang dibuktikan aya sababaraha urangnya termasuk pembaturan urang lah gitu di pagawean eta teh ku 100.000 bisa menang 7 juta. Bener ngan langkat ya. Loba elehna. Loba elehna daripada ieu mah biasa gitu tah.
Tapi keur sabangsa nih para pagawe anu geus boga pagawean bari jeung ekonomina naon ngaranna teh teu kurang jauh di ieu teh tetep ngetren gimana tacik eta kira-kira ieu mah kira-kira naon eta penyebabna ayeuna disebut Kapan tadi teh ya pangabutuh mau Pangabutuh. capek gitu. Ari pejabat mah nya Oh, pejabat. pejabat Pejabat ya mah. pejabat ngan acan ngadeng ieu ari ustad mah euy hah Tapi Eh, segala acan gitu, pejabat segala ya gitu. kieu, Pak ya pantes saeutik pejabat yang loba hutang. Murukan kumaha? atuh da ieu hutang pejabat mah meureunnan moal 100-200 ribu, puluh ratus juta. Ari kusot mah moal ka harti. Kapan tadi teh lamun ayeuna modal 10.000. Heeh, misalnya teh. 10.000 menang 100.000 gitu. Heeh. Ari pejabat mau nanggung atuh. Ayeuna masangna ge moal 10.000, 10 juta. Ini mah Atuh eta menjadi Kapan lain solusi, hasil? da loba eleh anger di mana-mana ge jadi mah. Kapan aing mah jelema mah atuh jelema, jelema. Ya. Aing jelema mah tuh da. Kamu jelema nu teu boga emen, Iman. iman. Nu teu boga iman mah kahayang depan badagnya. Sok kahayang badag da pangabutuh teh badag teh. Jadi kahayangna mah mobil loba, Carakahnya. Oh, sawah. Da da jelema mah kitu. Jelema mah kabeh oge pan kiai ge. Tuh kiai mah halus. Kada halus kiai halus. Jelema mah itulah. Intinya mah pan urang ge pan hayang cukup lin. Urang yang cukup imah 10. Cukup tanah 5 hektar. Jadi majikan Cukup majikan hiji we. tad nah pannya kabeh ge geus apa sih ada mari urusan dalil nama lain urusan dalil gitu urusan salah jeung benerna di mana-mana ge judi mah ceuk agama naon wae lain ceuk urang lah lain ceuk Islam bungkul pan teu meunang we tapi Ayeuna mah nah jalma teh abai cenah cek bahasa Sunda mengabaikan itu sabodo wae nu penting bacana jeung mereka teh sigana teh ya main nu kitu teh kesuap geus bari lain saurang duaran bisa teh ngarumpul sigana nu happy sia tan euy salusurian bunga aing eleh gitu bunga Bunganya katempona ieu mah eta mah mun kali saliwat gitu ku urang eta mah anu tingkat menengah ke atas berarti heeh meureun dan anu menengah ke bawah mah di mana eleh teh aing di imah keur masak sebenarnya keur nyangu teh boga deui aing bagi nafsu nya masang aing nu beuki nafsu masak beuki masak da saya ge sok aya nu eta nanti nu runtag rumah tangga teh lobana ayeuna mah eta slot ditanya teh slot lamun geus lumpat kana judi slot pasti saya nanya kieu geus beak naon wae di imah teh eta mah tang teh si awe teh ngajelaskeun motor toseep naon deui tanah tinggal sabelah mobil gaduh teu gaduh mobil mangan motor we cenah nu keur abdi digawe dijual oh jadi etanya yang cerita muhun ya eta nah tah cenah ngukut nu kitu cenah kagameakeun harta nu dampak aya negatif teh kan luar pisannya oh lain loba deui atuh tapi kenapa gitu si jalma teh tidak mau belajar tina jalma nu balangkrut da cenah ya mak pernah ngadenge teh anu judi beunghar aya meureun nya ngan teh eueuh nya da urang can pernah ngadenge lamun nu dagang kieu aya nu beunghar coba anu kieu mah aya wae asal ulah aya tina judi mah Bang Emok pasti pada nama istilahnya teh ayeuna mah Bang Emok aya dagang mah gitu Pak Haji nah jadi gitu bae meureunnya anu pejabat teu da pejabat ge meureun hayang teu buka hutang teh meureun niatna mah memang alus keur nutupan hutang beunang hasil jutenya ieu
Jadi mereluan we judi dan cara itu kan cara nawe meureun. Tapi zaman enak mah cek paye tadi nungus apaleun, nucan apaleun, iman nu apaleun we ye apa dalil. Tapi ku zaman kiwari mah lo berarti kieu. Jelema teh geus apal dalil tapi sok neangan pembenaran diri. Geus buku ya teh salah. Da orang apa niatna ge lain, cenah urang mah keur ieu. Arek niatna naon ge ai kelakuan salahnya salah we. Jadi ngerasa bahwa Emang aya nu gitu. lain aya di loba. Jadi ngerasa bener teh cek akalna padahal. Cek dalil salah. Zaman ayeuna mah lolobana teh jelema nu ngarti teh sok loba pembenaran terhadap pendapatna. Pembenaran cek akalna, cek dalilna masalah. Asa orang bener we gitu teh cek akalna teh lain cek dalil, lamun cek dalil bener mah nya bener. Keun ya ari anu teu keun sih sebenarnya ari aki-aki jeung ieu mah. Ya. Barudak urang mah anu mata hariwang teh. Barudak sekolah gitu. sok aya nya gitu. Dek, loba. Jadi slot teh anu. Tah. Besok. Ai budak sekolah mah meureunnan duitna ge menta ti kolotna. Iya. Jangan modal teh meureunnan. Untungna jadi ngabohong ka kolotnya. Ngabohong ka kolot. Iya. Ya urang boga. Ieu mah kisah nyata teh, baturan ulah disebutkeun meureun. Cik budakna teh. Ngabohong mimitina mah. Ngabohong. Balecet heug teh jarang di imah. Heug teh ngumpul jeung baturanna naon cik? Slot. Minta duit, bapana bere sugan teh. Jang anu eueuh jugrugna, jang meuli anu eueuh barangna. Ari heug jadi pake masang selawat deh. Astagfirullah. Aslina. Budak SMA. Berarti lain hiji, lain budak eta unggulnya nu dicaritakeun ku baturan urang. Berarti loba balana. Berarti lain di dinya unggul deui. Meureun di tempat lain oge bisa ku urang diperkirakeun loba nu kitu. Kan cuma Ta eta nu saya dipikir hariwang teh. ayeuna mah bisa dina HP jadi teu bisa kontrolnya. Nah, makanya saya teh sok mikir deh. Cik urang teh solusina kumaha? Solusinya mah tong dibere HP. Geus hese pan enem boro-boro budak SMA, SMP. Budak SD ge geus minta HP. Kadang HP kan dipakai sakola ngerjakeun. Kuna mah aya kieu nya. Perintah. Nya kuna mah aya Hayu wae ka pamarentah memang aya naonnya? Aya boga kesalahan lah. Dalam pengertian misalnya kieu. Nah, atuh teu ku Kominfo eta diblokirnya. Nya, pan si situs-situs judi eta teh kan bisa diblokir ku Kominfo teh. Bener. Nah, eta lolos wae. Lain ayeuna misalkeun di TV anu artis cenah anu nga-endorse atuh lah anu iklan anu jadi naon ngaranna teh promosikeun gini Endor. heeh ditewak naon cik pasarna nya eta pasarna mah menyuburkan perjudian nah ari wadahna nya heueuh situs judi na ye aplikasi nah teu diblok atuh dan teu kudu make ya lamun kaciri di blok mah urang teh kan muncul dina eta teh situs Di blog internet positif naon cenah geunya nah siga situs-situs website porno nu kitu kan bisa di blok judi mah henteu soalna bisa gampang ku aplikasi teh brot gitu berusut walau-walau eta memang salah satu nu urang bisa disebutkan kesalahan pemerintah. Tapi lain melulu urusan pemerintah salah. Urang ya warga, masyarakat mental geus rusak deh. bingung enak mah jadi masyarakat teh kumaha cara nyegahna teh. Heeh, sok. Salah sahiji nama tadi teh geus. Jadi urang kasih we pemasukan, kasih masukan ke Kominfo.
loba nu ngomong gitu teh Cing meureunna. kira-kira Jeung kominfo ge geus teu kuring mere masukan kudu ngarti ieu teh teu balik ge. Blok Nya. kudu nama. we Saya jadi nama curiga. tuh, we. Ai cenah bieukeun mafia teh bener aya teh euy. Mafia judi mafia lain mafia teh meureun lain judi we ngan ieu mah urusan ieu slot. Jadi si kominfo teh ieu mah naon ngaranna teh suudon urang. Permainan. Oh gitu nya. Badesan. Memikirkan. Nah, itu tadi blok wae. Apa namanya? Jadi itu semua hiji ngaruksa. Terus aparat. Ya, aparat penegak hukum. Ya, orang mah awamnya ada apa-apa jadi. Iya mah. Iya mah keun ada ngobrol ya. Aparat hukum. Nyaho eta teh. Terlarang. Karena itu teh ngaruksak mental barudak, mental anak bangsa. Tapi saat can aya kajajian mah antep we gitu. Kalau mun geus aya moda ya misalkan teh budak anu aya nu kategan ge nya sok dina game. Jadi si budak teh boga penyakit naon lah psikomatik dan cek dokter pohon ieu kecenun. Jadi si leungeunna teh kieuan we da main loba main teh. Jadi geus kebiasaan kakara turun gitu. Tah maksud teh pemerintah mah harus preventif, pencegahan harus diutamakan teh. Saya mah saya mah hariwang deh. Jadi sedia payung sebelum hujan gitu. Kudu nama gitu. Nya, ini mah kasih masukan we ke pemerintah. Mah we cara mah narek nulis surat, narek urang datang langsung. Cing gitu tindakan preventif pemerintah untuk mencegah supaya moral anak bangsa ini terselamatkan. Cobalah bentuk usahana salah satunya adalah blokirlah situs-situs yang seperti itu. Aplikasi nu lolos di Play Store kan. Aplikasi lolos Play Store. Aplikasi judi. Jadi anu berbau-bau judi lah bisa mah. Udah kudu bisa dehnya. Kudu bisa. Kudu bisa dilengitkeun. Mula malah ditambahan Play Store. Jadi itu biasanya Miris. orang luar kalau hukum, kuduna masuk ke Indonesia mah kuduna diblokir. Nya masing orang luar ge ketika aya di Indonesia mah eta urusan digital teh kan eueuh sekatnya. Digital mah internet. Terus nu kitu aplikasi tidak mengenal geografis negara tuh. Di mana we ge bisa. Tah eta heueuh meureunna tapi mah nya sih selemak gitu hukum urangnya. Aya yang menyecek awam abi warung. Ieu mah kudu kompak pemerintah kolot barudak jeung kudu bisa ngajaga lingkungan gawe barudak. Urang kudu bisa ngawasi. Nah, siga di Peru Mutiara. Halus tah. Nyiapkeun lapang bola nya. Keur alulin main bola. Main bola. Tangke mah ulah hiji, ulah main bola unggul. Naon we supaya barudak teh resep dina Taunya ke HP lah. Taunya ke HP we dina mah. Nah, rek main bola. Aya nama ya mini soccer teh nya. Mini soccer. Pan kemarin futsal rame teh. Tah bae teu naon. Atuh nyieun lapangan futsal, nyieun lapangan mini soccer. Keur membal mini soccer itu tumpangan. Saruwakan wae nya. Kapan biasanya ge bapak-bapak nonton. Nonton bapak-bapak oge nya di Peru meta tah. Nonton diperhatikeun. Pan eta lamun budak bebejak kaupana teh. Pak, saya mau main bola di depan. Oh ya sudah, simpan HP-nya. Nah, kan gitu. Simpan HP-nya apa? Dia mau HP. Gitu. Siga nama hari anu manual mah bodak teh can pati apal. Can pati apal nu manual mah. Tumpangan seperti apa. Da anggar kumaha urangna kolot. Kadang kolot teh mun badminton kokan anggar sarua jadi lele bayar kok. Jadi mentalnya. Mental. Entah maksudnya kieu aya teu solusi nu komprehensif keur ngomean mental goreng urang teh gitu. Sabenerna mah
saya yakin anu alus tehnya anu kolot ini leuwih loba batan anu goreng anu teresep judi jeung nu resep judi pasti loba kana nu teresep judi Iya, bener teh benar. tina 100 urang teh meureun anu resep judi mah 5-an lah. tah gitu tapi masalahna saya mah teu mikiran nu 5 eta budak ya ari budak mah nya heueuh sagala ge pan kumaha kolotna nya Nya. nurutan budak komo geus rada beki gede mah nyaho salah eta teh budak tadi teh ngabohong ka kolot teh kolot mah bager sebenarnya budakna oge bager ngan kabawakeun teh aku babaturan pan ku lingkungan Minggu. resep Kudu ieu teh cek abdi mah deh geus darurat posisi judi online teh Iya. darurat judi online bener jadi semua stakeholder masyarakat pemerintah tokoh agama nya terus tokoh masyarakat itu teh kudu bareng kudu kompak bener kudu kompak jadi lamun sektor-sektor mah sabidang saurang memang kurang tenaga ayeuna kolotna atau di sakolana ketat misalnya teh kolotna rada logor anggar lolos budak teh sakola kompak halus ketat kolot ketat lingkungan Iya. RT RW ya Halus mah tadi dah. Halus mah tadi pemerintahnya langsung stop blokir. nya anu bisa diblokir nu berbentuk dina situs tah nu Nah, bisa itu. diblokir aya nu berbentuk dina Play Store tah tahu kumaha Kayak tinggal udah gue sanu. dari Play Store mah da lain urang teh ya atuh da Usaha Play Store. batur Hah? sa teh tak kitu we lah Kuna mah ulah asup pun HP teh nya Play Store nya. itu pan sagala di dinya tah gitu Lain boga batur mah hese deui. tah ayeuna lamun dari sudut pandang agama tadi sepugu hari urusan hukum mah kan halal haram mah geus jelas pada apa kabeh oge yang saya mah yang menyoroti ieu ieu ge kritik ya ke para kiai para ustad tokoh agama pendeta ini teh bagian dari kegagalan para pemuka agama oge dalam naon menyebarkan dalam dakwah nawe gitulah lamun nu Kristen pendetana gagal teu bisa umat Kristen anu resep judi teu bisa eureun gitu kalah gitu sarua di urang para ajengan gagal teu bisa mencegah umat tina maksiat judi jadi siga nama si pemuka agama teh harus mulai naonnya darah dakwah teh kudu dipikiran kumaha gitulah maksud saya teh jadi pan aya nama konvensional dakwah teh di masjid terus mingguan anu harian anu biasa lah gitulah biasa ceramah dan sigana mencipta dakwah anu spesifik agar menanggulangi urusan judi online cik kumaha kapikiran teh ku ajengan Kepikiran Pasti kepikiran. maksud dengan pendekatan yang lain lah gitu sih ya tadi teh misalkan minimal lah menyelamatkan barudak ya generasi orang cik kumaha gitu dari sisi pandang ajengan para ustad para dai geus puguh ari kolot malah intina mah tadi diantarana ngetatkeun urusan HP-nya di mah jam tayang nyekel HP budak meureun dikurangi keur kolot mah sakola kitu sakola ketat ulah aya budak nu mawa HP ke sakola misalkan teh lah itu butuh urusan pelajaran mah ayeuna bahkan sakola urang budak mawa HP budak-budak ge mawa HP ke sakola teh aya alasan mah
pan cenah kudu ngawe alamun dijemput. Padahal di sekolah mah urang teu nyaho budak teh ngoprekna. Nya. Tadi sekolah oge eta teh aya nu ketat deh, aya nu logor. Teu kompak. Aya nu ketat, pesantren sarua. Tapi pesantren rata-rata ketat urusan apa. Teu meunang. Tah. Abdi mah hayang kabeh teh hayang kitu deh sebenarnya mah. Institusi pendidikan mah atuh kan minangka naonnya pilar pertama atulah. Ngadidik jalma teh ngadidik barudak teh pangheulana rek pesantrenna rek sakola. Nah, tapi dak ieu ai industri pendidikan geus logor mah tuh. hari teknologi mah teu bisa dicegah. Da dunia mah beuki maju. Sepakat saya eta mah. Heeh. Tetap masalah nu kitu mah kembali ke mental masing-masing kita. Nah, rek jalan mekong, naik zaman lempeng, orang tetap dasarnya agama kolot orang tua. Jadi kita sebagai orang tua nggak boleh jenuh, nggak boleh bosan mematahan ke budak. Ya, hari dah HP mah kumaha teknologi. Bener Hiji ya. eta. Nu kadua mah memang bener kudu aya kompak. Dari ustad oge teh salah-salah teuing nyampekeun mah geus. Tos ustad teh gorowokan di masjid teh. Apa? Dia Nya. nu biasa mah pan lah biasa KBG. Dan ustad oge sok nyampekeun. Judi Da ieu ge lain masalah nyaho jeung teu nyaho lain. KBG nu jadi teu nyaho eta teh salah. Tapi terus gitu. Berarti cek saya oke lain kudu ustad hungkul kudu gawena. Ustad makan tugasnya nepikeun hungkul. Tah. Ustad mah nepikeun hungkul. Pan cek Rasul ge baligu ani walu aya dugikeun hungkul sampaikan kan gitu kan sampaikan hungkul. Tidak harus merubah tapi aya hadis lain. Nah, Man ro'a minkum mungkaron fal yugoyir biadi. Tapi kudu sing ingat laingan saukur kuleungeun non secara lahiriah unggul. Aya ayeuna kamu karon judi cokot hapena montong sia lain kitu. Aya oge ayeuna penguasa pemerintah teh tadi. Sok ayeuna mah matakna kudu ngahiji ye ulama jeung pemerintah, ulama jeung umaro buat peraturan, buat kebijakan nya. Lamun di perdanya. Perda. Nah, dibuat perda. Ayeuna mah we perda nu syariat teh malah ulah cenah. Ta eta Cek ti pusat teh nu berbau-bau syariat teh justru ayeuna mah rek disebutna teh di deregulasi. Aing teu ngarti teh. Tadi saya sok ayeuna mah orang perbarui deui. Jadi biadi teh dengan kekuasaan bisa bikin perda. Larangan judi, lamun judi tah jeung kudu aya sangsina deui. Jadi sangsina da di mana-mana ge lamun kasalahan terus dihukum Bos. Kesalahan teu dihukum, teu disanksi. Semua jerah baruna. Right. Nah, Sepakat saya. Sepakat eta mah. Kan ulama menyampaikan bahwa itu teh rijsun min amali syaiton. Nah, Itu kan. Ayeuna umaro cek ulama teh kieu ya umaro lamun anjeun teu nyieun perda penanganan slot itu anjeun kabawa dosa gitu. Anjeun kabawa dosa migawe slot migawe judi. Jadi kabawa dosa. Lamun kabawa dosa judi berarti sarua anjeun oge migawe amalan rijsun min amali syaiton. sebenarnya mah tad peraturan daerah nu kitu teh aya biasa nama. Jadi tadi diperketat bener lain kan memang secara umum misalkan teh disebutna teh Perda K3 keamanan, ketertiban, kenyamanan naon lah di masyarakat. Tah eta teh sok disebutan di dinya teh. Di antarana prostitusi lah judi terus minuman. Nah nu itu eta teh nganukur kitu we. Tah sementara sanksi nanya biasa nama kudu aya sanksian kudu mana ge aya meureun nu aya oge jadi
kurang naonnya kurang spesifik lah meureun gitu. Aya urang bae kan sok aya razia. Aya. Hah? Razia mira. Nya pan Ieu raja. lamun Raja penyakit masyarakat sebutna teh naon lah. lamun di agama pan kieu lamun. Lamun di Makana agama ya nyumput di imah ge bisa ya di kamar ya main slot mah. Kumaha ngarajiana sok. Baheula mah Iya. konvensional judi teh nya. Ngararumpul pan. Anu ngadu hayam kaciri hayamna. Kaciri lapakna. Anu ngadu kartu kaciri grebeg. Ari ieu di HP nya nyumput. Gema pemerintah teh kudu nyeun satelit. Nyeun satelit keur ngadeteksi saha nu main judi slot. Gitu. Wah imah paye hayang aya budakna wayahna eureuna. Tah kudu nyeun satelit kitu kudu. Jadi kieu lamun zaman canggih mampu membuat orang menjadi canggih yang negatif. Ya. Kurang oge, nah terutama Umaro ini harus mampu bukan mendeteksi, mampu oge membuat bahkan menyaingi zaman yang canggih itu yang positifnya. Namun ayeuna canggih ya jelema teh judi slot di imah. Sebenarnya teh kanyawan pan. Nah, Umaro kudu nyieun satelit. Kumaha carana ayeuna jelema anu nyumput main judi slot kapangi. Nah, kudu kitu nama teh. Lamun pan kudu sing pinter atuh urang oge. Tapi eta ge pan lamun bener-bener. Tapi ulah kieu anu aya wae judi slot kurantaran hayang aya pemasukan jadi antep. bahkan bebaskeun cilaka. dilindungi bari itu mah. Dak kudu kompak teh bener. Ulama Umaro termasuk ge naon nu di imahna kolotna kabeh kudu. Nah makanya ulama teh lamun Umaro lamun geus nyieun perda sambung kuena ku ulama di masjid. Nah di masjid teh pan kabeh jangan ka kolotna ya. Kolotna sok sing tarati sing tertib. Gitu nya Komo sanksina teh lampuna kieu. Tapi dalam kieu lamun sanksina dikenakeun nungkul kanu migawe slotna. Kuruna mah lamun pan aya budak leutik anu sok main judi slot. Leutik. Kuruna sanksi itu kena kepada orang tuanya. Lamun aya budak kemana budak Kang Dede anu main judi, Kang Dede kudu setor 10 juta sanksina kitu. Pan sieun. Mun aya pada urang urus tor mah mending kene ngepret budak ulah dikepret budak mah. Ayo mending kene merhatikeun budak supaya teu main judi pan kitu nya. Ada sieun. jadi kolot yang budakna kudu beunangnya. Kudu beunang disanksi. Jadi milu merhatikeun ari engke bae budak ieu. Komo budakna bangor mah. Bae budak bangor ieu penjara gitu. Benar, kalau kadang kuis slot jadi aya jadi nipu, ngarampok untuk ngabunuh. Yang masang teh. Pernah teh ngalian anu banyak miliaran slot judi? Ya, ngalina berita. Asli, berita ya gitu. Allah. Bener we. Jadi lamun kitu mah tuh kurang ureunan. Aya Jadi- mari basana eling-eling mah geus beakna naon cenah bae. Sadarna Nyalan cenah mah kitulah. dibari Kudu meunang kompak. kana syarat. Kudu kompak we namanya. Iya. Ulama, Umaro, terus we beh dituna keluarga, Institusi pendidikan. nah, institusi pendidikan, sadaya unsur harus ikut andil, Harus berperan. kemudian ya berperan, kemudian terapkan juga sanksinya lah. tidak judi tiba lagi ayahnya tidak. Iya, Terus we. zaman baheula lagi ngan beuki canggih teh apa Terus we dibuat ieu STK ciri hese. dibuat program reward punishment. Anu reward penghargaan lamun anu keluarga eta tidak pernah menyentuh judi slot selama 1 tahun dikasih reward umpamana giveaway. with gitu. Punishment. Lamun aya anu judi slot kapanggih emang itu mereka teh kunaon mah
nggak panggil judi slot, maka Set. satu keluarga itu harus Duit di mana tuh cek pemerintah? kekapanan. Itu mah wajib aya kudu mikir mana di mana ayana ya. Itu pan aya. Model aya sekolah pan aya bos. Pan bisa dialihkeun tina bos kadinya. Bisa gitu wajib. Aya, engke lamun perlu aya dipa khusus reward punishment. Gitu kudu mah. Ada kan lain, ada yang teh. Oh, loba pisan. no. Anu kitu teh kabeh lah. Itu Kabayang eta itu mendidik. beak. Mendidik namanya begitu. Artinya mendidik mental itu teh. Mental orang kumaha supaya hayang jadi jelema anu juara. Ya, juara. Pan dia ke sekolah teh bawa sekolah teh. Urang kudu juara ning ka hiji. Kan kitu di mana-mana wae mental yang jadi juara. Jadi juara. Main juara slot. Nah, juara slot. Ya mau nggak nyerot? Saya nanya. Ngeri deh lah mending ada Sebetulnya, berita dina YouTube, na TV. Korban judi slot teh geus tidak mengenal usia tadi, tidak mengenal jabatan, Makanya memang profesi. pemimpin itu harus anu sedikit punya kreativitas ya. Gitu. Sebenarnya kecil, hal kecil reward punishment, tetapi efeknya luar biasa. Kan lamun di satker saya wanya diterapkan reward punishment, suruh banget gawe teh. Terus saha si anu pemana lamun yang kesalahan terus pemana dikeluarkan, kan mungkin bari dikeluarkan gawe mah. Ya. Atawa dihukum golongannya turun, kan mungkin. Ada mungkin atuh pasti oge. Atawa gajinya dipotong kan alimeun. Ya. Nah, lamun diterapkan sia kitu mah pemerintah teh karena kudu kreatif atau lah inovatif gitu. Bukan hanya mencari keuntungan pribadi semata. Begitu. Kuduna ideal nah jika gitu. Nyatu pandulang teh negara-negara berkembang arek maju kumaha lamun teu boga kreativitas, lamun teu boga inovasi. Anu lu cuma tadi ya. Kayak ya baturan jelema mampu tapi dah resep itu munangan sih. Munangan Judi teh aslina yo mana mah jadi geus emang penting sih jadi penghasilan we teh mah tah eta mah sigana teh pendekatan teh mun rek nyaringan gitu moal asup disebutkeun mata kerugi mah da maneh mah untung menang wae kenal naon menang masih namanya paling oke da moal berkah tapi duit kitu mah nyatanya lain bisa wae kieu nya manehna dipake joinan aja buka perusahaan aplikasi kawas saha teh nu kamari trading ngan cenah sih ya iya mah ya mau disebut nggak namanya jadi modalnya teh 100.000 nya menang teh kamari teh nepi ka 20 juta tapi dibayar nama ku si itu teh ting lah aya 4 juta tapi mana teh bisa atau aya semacam calonna dek menang misalkan teh 4 juta teh 5 juta 1 juta keur calonna jadi disebutna teh WD lain si WD teh jadi naon lah semacam komisi naon gitu lain manehna nu main langsung iya jadi manehna mah geus pinter bisa aslina tara eleh nya ting ngomong meneh pas eleh mah jalma biasa mah pas eleh mah teu ngomong pas menang bebeja gitu kan bisa wae gitu tapi eta fantastis dina menang teh lain saeutik nah ayana kadang baturnya jadi we kabujuk hayang masak kabita gimana benar jadi ayam ya ya jadi orang mah sebagai warga masyarakat
nyemerinan salianti prihatin. Nu penting mah ngajaga keluarga we heula itu. Tah, Nya, action urang mah gitu. Keluarga. Aksi urang mah keluarga we. Dah hese ngomong ka betul. Ayeuna mah urang jaga keluarga masing-masing. Barudak urang. Nah, emang harus di keluarganya, mau keluarga aman, terkenali pasti aman. Tapi kan teu cukup deh. Teu cukup. Ya mah eta mah hanya langkah pertama. Pan aya lingkungan deh. Tah, Tah eta. Aya ruang publik lah cek bahasa. Ai anggap we keluarga mah ruang privat. Bisa ditekel ke orang. Ketika dia masuk ke ruang publiknya, di sekolah, di tempat pengulinan, tempat kursus, di tempat ekstrakurikuler, di tempat futsal, di tempat naon macam-macam. Ulin jeung babaturan. Tah eta celahna teh di dieu. Celahna teh di dieu. Eta mah kan geus hese, urang geus di luar jangkauan urang pan. Udah orang mau bisa mantau budak 24 jam atuh. jadi tetap aja Tah eta keimanan kan harus dijaga. Ya, kudu kompak teh di dinya. singkaruat we. Tah, ayeuna terbuat iman. Cuman cek lagu Mama Irama ge. Judi. Jadikan. Jadi ayeuna mah canggih. Ya, udah. Udah atuh. Tah ieu jarum coklat ya. Ngaja jarum coklatnya merah awet aya merah dalila. Ya. Sedihnya asa kumaha gitu. Beki dia teh Beki dia teh tantangan teh beki berat. Bayang generasi muda Ya memang mau tidak mau, semua unsur turun. Turun. Kalau tidak kerjasama semua unsur, moal bisa tuh ayeuna tukang warung ngumpul moal bisa. penegak hukum udah tegas ya. Tegas gitu. Ayeuna eta nu ngurus urusan aplikasi, urusan situs judina pemerintah sing bener, sing tegas dia teh sing ketat lah. Bagelama zaman non bae podcast gitu. Hei, podcast mah pan eta mah kaciri deh. Tutup bandarna, geus beres. Hari ieu rek nutup naon urang moal bisa ditutup ku Kapolsek moal bisaeun. Anggarna kudu ti pusat. Heeh. Tapi kan kaya kuburan. Tah sok ya closing statement anu ti sudut pandang agama keur oleh-oleh supaya orang beuki pageuh iman, Oh, Panji beuki naonnya lah supaya kuat iman. nya, Pergaulan orang barudak. beuki yakin bahwa orang teh kudu ngedeuketan Allah teh. Karena zaman memang beuki riweuh. Cok. Letik we sebenarnya mah kecil. Hal kecil, tong jauh-jauh lah ini ke masjid we geus. Ya. Kolotna begitu adan ke masjid gitu. Ulah ngong adan masih kene di imah weaan teh ya. Budak di tah salat ku kolot teh ke masjid. Hari ayah ke naon teh gitu. Contohan mana kecil we letik-letik le. Nah, dari kan mal mungkin langsung gedenya letik we heula contohan ke masjid. Contohan berjamaah. Insyaallah kayak budak mah nuturkeun. Disiplin rahnya. Ya ieu mah keluar tina mulut nu jadi budak menilai sikap bapakna nya. Keluar sendiri. Kamari teh aya kejadian pan tabrakan. Ai ninina teh nanya ka budak teh. Nah, cenah pan itu pan ditabrak. Nah, teh minta ganti. Itu ka budak ka incuna teh. Kumaha jawab incuna? Da si papana ge soleh. Coba. Si papana ge soleh. Budak teh berarti bisa nganilai sendiri. Bisa nganilai sendiri perilaku kolotna. Makanya mah perlihatkeun we
perilaku kolotnya ka budak. Jadi lamun ngajak, ulang ngajak, tapi urangna bari jeung cicing. Eta we yang kecil-kecil lah. Tong gede-gede teuing. Da ai dalil mah geus arapaleun. Sok budak yang sekolah di pesantren, cenah molotok dalil. Tapi anggar da penerapanana mah balik deui ka urang. Makanya pan pantas geuningan cek Rasul mah pabawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasironihi au yumajisanihi papana indung bapana nu ngajadikeun budak jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi. Kumaha perilaku budak aya kolot. Gitu. Berarti kita we lah unggul. Ya kitu we. Anu mah tunjukkeun we oleh perilaku kita sendiri kepada generasi muda. Nah, ini mah pan kalau kebawakeun milu zaman. Milu zaman teknologi canggih, miluan. Ya. Oke, sip.